Urang make baju nu sok dikancingkeunana datang ka dieu nu luhur tulak dikancingkeun nu luhur mah eta kancing paedana picen. Urang make baju kemudian ieu si baju teh aya kantongan di dieu na. Kantongna teh sok aya tutupan tutup le tilok dipake gunting. Jang naon eta teh? Jang naon teh tutup le paedana. Urang make baju, jat, di tukang lah eta, dicoak, eta naon maksudna coak kan naon maksudna coak. Saya maksud rakeun. Aduh, berat. Berat sih urusan. Malayani. Malayani, naon anu henteu aya paedahna ku urang piceun. Waro teh pos kitu tah waro ngaranna waro. Waro teh pos kitu, lain anti speaker waro. Kos kitu tah waro. Urang dibutuhkan ku urang baju nu sapopoe teh mana ieu teh? Nu dipake salat ngeuneuh, dipake ibadah ngeuneuh. Ternyata nu ieu mah paedana piceun. Belum. Lain dibelum kakak tanggakeun ka baturan. Kitu teh malayan mana nu paedah. Dikit. Teh urang geus kuari nu berpaedah we, nu berpaedah mana? Tah eta ngaranna waro. Bab pakaian takos itu. Bab kendaraan teu paedah ieu kaca mah di dua. Eta aya dua itu. Ikan hiji bae. Begitu dipicen orang hiji ge kacana teu berfungsi ya beneran teh orang kacana poek. Tinggal aja gitu we noge Vespa. Aduh. Ya udah mah variasi boh motor, boh sepeda, boh mobil teh malayani. Eta bos gitu. Dahari. Urang lamun dahar sebenarnya mah dihitung ku urang ieu 10 watt teh 10 watt. Seger ka awak. Bagus salat bisa asa belas bagi jelema nu hayang ngusul ka Allah ngahalangan ka 11 teh ngahalang namun 10 urang normal ieu salat teh teger urang teh maca Quran teger jadi kembali ka diri masing-masing apa kitu ngawan bab tasawuf bak kembali ka diri teh meunang kurang dipatwakeun secara umum sebab beda-beda pan. Aya si A mah ku 10 ge emang kuat, si B mah mun 25 teu kuat. Malah si C mah mun 2 piring teu kuat. Atuh teu kaluar tina tasawuf 2 piring ge emangnya nama mun 2 piring kiceup. Oke, eta kok kitu lain kudu puasa bae lain. Tasawuf jadi kembali ka dirina masing-masing asal niatna jang ibadah. Niat dik sholat ye, supaya kuat sholat, pas sholat lagi itu, jangan boga santri ye, atau boga pegawai. Kalau boga pegawai yang orang, ya berarti, coba kira-kira 10 kuat, udah ternyata kuat. Ke 11 nak, mual wusul ke Allah. Ini halaman tewaro. Ahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul lafzi utawi ikilah iku urayan kang bangsa lafaz. Inna tuwfiya ibadah mautihi dalam sahasana putusakan jin Nabi. Jiwa butia bebezadan putupan dan rarab ya kanjeng. Watara putulan utawi dadana gitu uiku. Ayulah yang dan tirak ke. Terus sabul nugata dulu atau tungtung dadat dan gawe tutup lebih kalawan kan. Taruh suhu ing dalam asar-asarin mayat. Lipatkan tungtung
Induk tung rurub nu dipakai tutup handapkeun sirah. Wa taraful akhir lan tung saub kanggone tahta rijlahi ing dalam asaring sikil rarana mayit. Tung hiji handapkeun dua sukuna. Dialam kasifan wajibah datang yang ta'era narima kabuka saking maut tutup supaya yang kabuka supaya warima orang nelu baik kamait dirurup kena orang nu dirurup itu wawat tahu ikilas tutup kobol musli ikut ing dalam sarungnya dan ada sih memeh di pandian dirurup ingat ka Gus Dur baik begitu Gus Dur meriang ditanya bagaimana Gus kalau mau mati. Saya udah siap cek Gus Dur saya udah siap kok jangan mati itu. Ini mati. Ada para ulama mah nutu make proposal masyarakat. Kecuali nu ngajukeun proposal can anggeus panrohi proposal. Dan turun KB karek saparel. Tekulaya kabang borat. Nawang bawa supaya begitu roh keluar siap. Dibardi baratun sahabu yamanin tegesi dadat kang bangsa nadian. Mengkatnayan saking terbuat saking katun atau kapas atau katain atau kata. Mukhattafun kan dan gurat. Lakanat san ana iya bardin kumin ahabbil libas ilaih kutatau saking lewih dan temeni anggoan ilaihi mungguh kanjeng Nabi sallallahu wa sababuh tiariha lan utawi ikilah kanat min ahabbil libas kaunuhu min ahabbil libas iku sabab dan pilih ia turki setelah bukan yang disimpen nupang bagusnya jarang dianggo sama persiapan nawat orangnya disimpen ke jang ngabesan jang kondangan akan juga gitu lah mikir-mikir kalau gitu awat supaya bagus maka disimpan oleh hiji gitulah orang ge kuari asa panjang kami umur teh asa jauh kami beres tumorang nukolot terus penuh kuhuisan masih kene perasaan jauh kami baik bukti na masih kene SMS kene kandung ora eta teh ngaranna tulul amal mun urang pendek amal qasrul amal eta teh poe ieu asa moal hirup dalam kapoe isu bahkan dorang ieu asana moal datang ka pelati bahkan baturna isuk-isuk asa moal datang ka sore bahkan mun salat zuhur asa moal datang ka asar terakhir nama napas kehandap asa moal datang ka luhur jelema laluhur teh pindah perasaan lain gitu kudu ngadekol di masjid lain tapi perasaan dari ngalaksanakeun tugas-tugas ti Gusti Allah
ngan rarasaannya na asa babarengan bejing Allah. Hese kos gitu teh, tapi bisa lamun di arahan. Aya loba kene nu kos gitu. Jadi perasaan beda bae jeung sejen teh sebabnya nama rarasaan jeung Allah. Geus ketika narnaon baleutik lantaran perasaan jeung Allah geus teu dula-dula kacau. Teu dula-dula biasa bae, tamai keur aya bae atuh. Tegor. Jadi lu masih kena kos gitu berrasaan masih biasa. Namun nunggu rasaan gak ditu mah sasalaman akur bae. Aju ngariung ramai jeung saeutik akur bae. Ngaji lobaan jeung saeutik akur bae sebab motifna ibadah. Lobaan sakitu saeutikan sakitu. Disrarasaan teh jeung Allah dengan aya bedana jelema kitu mah betah di imah embung ka mana-mana lantaran di imah ge indah nikmat di imah tah kitu batur mah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ajenjeureun ku Muhammadiyah mah mun kos kitu mah jangan nagara dek sahananya kau teh artinya kau negara Asyik Syarif Hidayatullah Kutu jadi raja Sunan Ampel Kutub jadi masa jadi raja tanya halangan kerajaan teh tina kawalian tanya halangan sebab jelema aya diangkat jadi wali teh nyahoeun dirina bahwa dirina jadi wali teh nyahoeun nyana sorangan teh nyaho Tujuan yang pedahnya nabugang ngenahin mun sholat hararampang ngenahin. Tapi tujuan dirinya diangkat jadi wali. Ayam nyahuan dirinya diangkat jadi wali. Lain di wisuda. Di baris koma, wali. Lain gitu. Tambah ada alam lagi alammu itu. Nah tuh diberi tanda ku Gusti Allah. Etalah wali. Kitulah nyana-nyahun tina tanda nawi bahwa janu kos kitu mah biasa nawali. Beda datang impian-impian anu ngangeunahkeun ke datang jelema-jelema anu sabangsa jeung nyana anu aneh. Ke kadang kadituna ya eta Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Mau datang Kangjeng Nabi Khadir lamun lain kawali atau udah diangkat jadi wali. Cok kena di lembur ku sering ka Kangjeng Hidir. Hidir mana? Hidir kiper teh. Kiper main bola hidir. Kita maksudnya hadis utawi kila iki kupiki hadis. Ijma masyarakat tagbiatul mayit. Utai kang awal iku dan syarat kenutupan imahit. Walau dikalan utai mangkono tagbiana syianatun iku haraksa. Kadua mayit. Tinanawan anil inkisah saking hari maka buka. Sitron lijasadihi mutawir binatihi anil ayat. Lanutupi kadua jasad mayit. Kang hari berubah kalawan maute ya mayit saking pirang-pirang dua usia dua mayit utawi kang kapindo ikadan pocot pirang-pirang dodot mayit bukaan baju mayit waktu sakarat dipakai alat itu ya fiha kang den wafat ya mayit fiha yang dalam wasiat ya Allah ta'ala badannya bisa babi hadatan dan tak orang dari berubah atau badan kalawan sebab bersiap. Baju ini dipakai waktu gergeri, kermuriang atau kersehat. Lantaran eta pakaian teh ayah kesan jeung sajabana mun antal jeung mayit teh kaambe buka cepet. Alasan letakkan kaping tulu iku dan sunatin ayusanda apa yang tak ada yang talen ya opo jenggot
uang gitu. Sahabat yang maribat yang kalawan beber kang amba lamat anu lebar. Ieuna kan calangan cepet kadiekeun terus kadie kasih sirahkeun. Entah kalau menjadi santri, amun aya anu sakarat ngintip pola belajar engke waktu-waktu katitah belajar ulah wakah haji dihareup pola na jan nyaho begitu jan nyaho haji dihareup bae tah calangap bae bingung nya mait calangap bae apa hayangeun apel naon jadi berapa mending untuk gaya mah galang campur kerja kok ieu mah bisa babarag-bagan harita ulah jadi tetep belajar heula-heuleukeun nu bisa heuleukeun oh ieu na tah dikieu-kieu lah amun udah kebal mengus mun anyarkeun mah leuleus kalauna terus alikeun ka di Makasululan dan lemeskeun apa perang-perang sanggit mai tunggal sanggit akibat huruji ulihi dalam usaha metu namanya ina kurang dileleskeun di kieu-kieu atas alasan di leles kieu diolah ragakeun sebagai di kieu-kieu teh ngajotos lumpat ke rawa ini ya Allah di awal bakalan padan banakeun saidu abah tinggalanganane di adu di kade pepetian kulan dipisani dilipahli kande tuhuna mai ieuna dikieu-kieukeun datang ka dieu pepetian ieu ditis ka tukang teu supaya lulus gitu bab nih kadue wahwilan pokoknya mait kadue wetengnya mait udang ke tapi ayo nulang sanggalas bae bah itu heras teh biasana ahli ibadah malah lulus tanpa diluluskeun kurang lulus dingkos orang biasa kabadaanna ahli ibadah teh kos kitu leuleus bae kadeuna kos teu maot bae malah marah bae ilmu anu lain ahli Allah mah langsung jeger bae katakan semenit banget jeger bae jauh bedana sama ya rubah kali-kali ngabalikeun ya Allah hayang sak lagu sudah pemerintah gampang opo bisa memiliki bakal harat ini izin kena tetap ke hararah panas ini izin dalam nalikan itu tayyib di cara-cara na orang ngelekeun heula bagi santri-santri anyar lembur ustad ngelekeun kanu geus biasa kitu keneh kitu mungkusna sana jangan dibaca jadi kitab tafsir Fathul Can praktek mah tetep kadang-kadang juga eueuh. Jadi ulah dibungkus okos mayit teri. Bungkus, beres. Nah, kan juga abad ulama ini pan santri. Oh, egonya jatuh baca. Gue yang mengandak ulang, engke dibuka hese di jero kuburan. Gitu juga ini pipina mungkin jadi katanya ukal-ukalan hese eta akibat daripada dibungkus perek-perek tersebut lah jadi aya cara nangis dibukakeun ka di pas ka kadinya na seuri aduh Allah wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqam sebatul makum postos. Nabi jenengkan dia adegan pikan jalanan mengharapkan usul ilallah. Tentunya meninggalkan dunia masaki indahna cat mata. Sakiannya suara-suara cak coli. Lawat cak lata. Hararipu dicekong cak lemet. Gitu ya, ditinggalkan ke orang menuju nubugana. Murid. Wasa ilallah. Dimana dipadai kusurut sesuai dengan aturan-aturannya bakal sholat. Pasti. Itu jumlahnya 15 di dia. Anu baliknya salah apa? Dia mah beda, malah. Jadi jumlahnya 15. Tapi jika diadukan ketika ini. Gitu banget. Belajar. Bisa ahli jadi makom. Tobat ya lain sakadar istighfar tapi jadi makom. Terus tobatnya lain kudu diuk di masjid di malai. Kelempang, di mobil, di kereta, di kapal. Munyana keur nempuh makom eta terus bae. Tobat. Ini tuh gerbang daripada makom sanesna mulainya adalah tobat. Jadi lain kudu di masjid, lain kudu di majlis, lain kudu di imah. Kerlempang, kerdiu, kerkumah terus tobat. Ya sebaik lamun orang ngacang aya nu nuduhkeun. Untuk minimal orang ngaji ki oke. Cobaan orang. Cobaan insyaallah kerlempang keur di mobil keur di mana. Bakal beda ke diri orang sorangan bakal ngarasakeun beda. Mantap orang itu beda, akur bagenda tuh atuh urang teu pernah nempuh. Atuh lamun urang cicing bae mah teu sakola, teu batur geus jadi sarjana, urang mah cetak mah. Yang jadi sarjana ya otomatis kudu kuliah. Yang jadi dokter atuh tetep bae kudu kuliah di. Yang jadi boga S3, ulah S-krim bae. Aduh tetep kudu kuliah deh. Tuh gitu jadi seru. Coba kurang di open. 2 tanabuh, 3 istiqomah, 4 khauf, 5 roja, genep sabar jeung syukur. Nomor ke-7 makom teh makom waro. Namun encan ditempuh moal jadi wali. Naon waro? Berbagai ahli tasawuf, ahli thariqah, na'rifan waro. Ngan dibolak-balik kana mana ge kembali deui kana tarkus subuhat. Al halal bayyinun, al haram bayyinun, wa ma bainahuma umurun mustabihat. Tarkul mutasabih, tarkus subuhat eta adalah waro. Berarti ninggalkeun fudul furu-furu. Dikuatan deui ku Kanjeng Nabi min husni islamul mar'i tarku ma la ya'ni. Jadi nerapkeun hadis teh ulah sambarangan di mana. Ieu mah hadis ahkam. Ieu mah hadis fadail, ieu mah targhib, ieu mah tarhib. Ieu mah jang dina hadis fikih, ieu mah jang dina iman, ieu mah jang ihsan. Itu mending dicampur aduk ke nggak dalil teh ulah paduh heulai. Haram ngarokok kabakola. Teu bisa. Haram metolek tanu jadi teu bisa dalil teh. Teu bisa kajonteunnya dokter tetep bae teu bisa. Mun ditaliti sedalam-dalamna kudu taslim kan. Karena mazhabul arba'ah. Sebab moal keluar tidinya. Yang terus ditaliti, kembalilah ke mazhab anu opat. Mau tidak mau.
geus numudawan da sakitu nu kabehna aya 10 termasuk Imam Ghazali goer budawan. Fikih Imam Ghazali itu bisa dipertanggungjawabkan. Kacun kukumaha ga tetep bae mazhabul arba'ah. Kitu jadi ceritana. Terus orang boleh aja ulah tuh gaya tulusulna jamul jawamena. Mulanya nggak doh ya tuh pokok itu mah. Itu mana mingguan kieu. Ngaji ngaji lalagaan tuh. Sepira berangkat balik datang ke rumah. Balik ngees do. Oh, balik beli sate. Beli baju. Banyak mondok kos gitu. Lalagaan seru tekan abang dong masih. Lalagaan ngaji kos gitu. Yang lumayan lalagaan. Dosa-dosa maka luar. Mungkin jangan arasut dari. Aduh, insyaallah. Ngai fadilah ngaji ku gede-gede di pohara aya jelema asup ka surga ku ngaji doa. Itu pernah ngalaksanakeun naon dan leuwih tibatan nu diwajibkeun ngan ngaji bae eta begitu ditimbang tah eta ganjaran ngaji doang kan ngelehkeun sakabehna masyaallah padahal nya eta ngajina ge nges aduh sakurang-kurang kita nges ya Allah tapi aku gede ganjaran ngaji kos kitu tak begitu aja dina keterangan pohara ngaji yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat langsung diditunan yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat pohara ya waro jadi tarku syubhat tarku hubul eta adalah waro Sekanjung Nabi Muhammad Islamil Mar'i penasaran bagusnya Islam hiji jelema untuk menuju kesempurnaan Islam parkumala yakni ninggalkeun mutu aya paedah. Urang make baju nu sok dikancingkeunana datang ka dieu nu luhur tulak dikancingkeun nu luhurna eta kancing paedana pikeun. Urang make baju, kemudian si baju teh aya kantongan di dieuna. Kantongna teh sok aya tutup le cilok dipake gunting. Jang naon eta teh? Jang naon teh tutup le paedah. Urang make baju, jat ditugang lah eta, dicoak eta naon maksudna coak kan naon maksudna coak. Teu maksud rakeun. Berat urusan Malayani non anu henteu aya paedahna ku urang piceun waro teh kos kitu tah waro ngaranna waro teh kos kitu lain anti speaker waro kos kitu tah waro Orang dibutuhkan ku urang baju nu sapopoe teh mana ieu teh nu dipake salat ngeunah dipakai ibadah ngeunah ternyata nu ieu mah paedana piceun belum lain dibelum kata tanggakeun baturan kitu teh malayan mana nu paedah dicek dikit teh urang geus kuari nu berpaedah we nu berpaedah mana tah eta ngaranna waro bab pakaian takos bab kendaraan tuh pakai ya kaca mah di dua. Itu aya dua itu. Ikan hiji bae. Begitu dipicen orang hiji ge kacana berfungsi ya terang sama orang kacana poe. Tinggal aya kitu we noge. Vespa. Aduh. Ayo urang mah variasi boh motor, boh sepeda, boh mobil teh Malaya nih. Eta bos gitu. Dahari. Urang mun dahar sebenarnya mah dihitung ku urang ieu 10 watt.
seger ka awak, bagus, sholat bisa. Kasabelasna bagi jelema nu hayang ngusul ka Allah ngahalangan. Kasabelas teh ngahalang. Namun 10 orang normal ye sholat teh bener, urang teh maca Quran teger. Jadi kembali ke diri masing-masing, apa kok itu ngawan pada bab tasawuf bak kembali ke diri atau menang kurang ditatwakeun secara umum sebab beda-beda pan. Aya si A mah ku 10 ge emang kuat, si B mah mun 25 teu kuat. Malah si C malah mun 2 piring teu kuat. Atuh teu kaluar tina tasawuf 2 piring ge emangnya nama mun 2 piring kiceup. Oke, tapi kitu lain kudu kuat apa lain. Saya tasawuf jadi kembali ke dirinya masing-masing asal niatnya jangan ibadah. Niat di sholat je supaya kuat sholat, pas sholat lagi itu jadi boga santri atau boga pegawai. Kalau boga pegawai yang orang, berarti coba kira-kira 10 kuat, udah ternyata kuat. Ke-11 nak mual wusul ke Allah. Ini halaman tewaro. Pas kita terus salilana. Itu kurang teh lamun ngerti seger aya kasegeran sanajan keur ngaji ge ngopi enggak salah lah pokoknya itu keluar tina tasawuf lantaran emangnya nama mun teu ngopi gering ngopi we oke kok gitu kembali ke dirina masing-masing tapi ulah keluar tina syariat. Ai kitu malah mun minum teu seger. Tapi kudu minum atuh tamat teu bisa lantaran kaluar tina syariat. Kudu syariat na cekot, cuman fudulna tinggal kieu. Ngan lamun waro teu segelas gede, segelas gede. Aduh, ya aya bae jago teh gede dieu. Tak itulah cerita tasawuf teh. Jadi kembali ke dirina. Kembali ke diri heula nan ulah wakadi patwakeun kudu kitu lain tasawuf. Kumaha mantepna ibadah. Ye, dahar heula dahar. Kitu kene nginum. Ieu nginum teh sebenarnya ku setengah gelas ge cukup ieu teh. Pakai salat, wiridan, maca Quran atau ngaji cukupnya ku setengah gelas ge. Dileuwihan kuari 3/4 gelas nuka 3/4 gelas mah teu waro moal jadi wali moal usul kebutan mantap urang neuli jelema teh sing hade aya jelema teh daharna gede bae tapi jadi wali eta nu meunang meureun lantaran kebutuhannya ada jam ibadah sakitu ieu urang ulah wakasuzon soalnya kebutuhannya lamun henteu gembul jangan mah sebab pagaweana loba lantaran hiji salat kadua maca Quran nomor katilu magahan ngaji lamun henteu kitu teh teu kitu jalma teu kuateun atuh 2 piring boga salah 2 piring tak eta teh tasawuf teh satakos kitu tah ieu lah mimitian Imam Ghazali nyaritakeun kata tasawufan bila perlu cak nya teh kongkorongkeun wadah sangu ka dieu. Karena dia jadi dia ayah kongkorongnya mana ada tasawuf. Mun kira-kira kudu kitu. Kan kabelah dia ada Imam Ghazali bagus gitu asal dimimitian gitu kadituna mengalanyatikan jadi henteu. Jadi henteu kena hayang usul ilallah teh setik jadi ulah. Lamun ane tahajud kudu dahar, Imam Ghazali simpulna bae simpulna dahar nu loba. Kabelah dia lah ukur kumane. Kira-kira sakumahan sakitu. Nah inya jak guru-guru ge teu dalahar dah ada saeutik. Kok jak beuteung mah sarjageun sia saeutik kan. Kabelah ditu mah ja eueuh nu sok dahar, ulah dahar ja. Mimiti nama. Oh dahar ge. Kabelah ditu ulah dahar. Sa Imam Ghazali teh pas gitu hese ahli filsafat pas gitu. Dan diukur datang ke mana, ulah ujuk-ujuk gitu. Barang tas ngaji tasawuf, datang ke imam. Kieu. Kata mereka, kunaon ka ngalamun moal dahar ka mah tasawuf. Itu datang ke jam 3. Geus kudu dipayang-payang.
tasawuf sih dipayang-payang heran aing mah. Matak sih ada tasawuf deh. Kabar risain ternyata guruan. Kaitan zikir mah jeung jelema someah barang geus jadi tukang zikir teu wauh jeung jelema lain kieu. Bahasa mah nya sok nanya teh heula barang jadi tukang zikir ditaja ge tilok nembalan. Ieu mah pasti mah kapeu. Salah lain gitu. Anu kudu ukuran di lembur kudu make tatanan syariat. Lamun deuk di jero imah bae. Lamun teu atuh ka ditu ka leuweung ka gunung muslah. Ukur urang kudu diukur. Eta kakarak pepeta awal doang. Kitu keneh sare. Lamun urang ieu geus nembak tahajud teh kudu sarena 8 jam. Itu bae kabeh tah mah. Ujang tahajud teh. Ujang tahajud. Bagaimana 4 jaman berarti 7 9 10 11 12 jadi udang tidinya ternyata 4 jam terlalu loba ya 3 jam. Ternyata 3 jam teh terlalu loba lantaran tahajud teh macam-macam aya nu deuk ngalobakeun rakaat, aya nu deuk ngalilakeun rakaat teh terserah kumaha ngeunah. Jadi ulah kieu ye si itu mah 1000 rakaat penting urang kejar 1000 rakaat lain kitu. Kanikmatan ibadahna aya anu ngalobakeun rakaat, aya anu ngalilakeun rakaat nya nama padahal mangan 4 rakaat tapi kebal nangtungna teh jeung sujudna. Sebab mangi kanikmatan didinya aqrabu ayakuna abdu ayakuna sajidan. Kang dekeutna hamba ka pangeran ilabihi nyirabihi yaitu ayakuna sajidan dalam keadaan keur sujud. Keur sujud teh dupang mulyana beungeut diantelkeun ka nu panghinana yakna tan. Antel tan padahal urang teh ieu teh dimulai-mulai tapi di hareupeun Allah mauh asa amprok jeung Gusti Allah ayakuna sajidan. Ya Allah nikmat jasa sujud teh dibaca ku urang lalauna subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Didinya teh aya bahasa secara lugawi maha suci Allah anu pangeran kaula nuluhu wa bihamdi. Campur didinya teh ieu teh digerakkeun ku Gusti Allah nang Allah kieu sebab hirup laga nang Allah di tengah-tengah hirup ku Allah digerakkeun campur perasaan nu neuleukeun mah eta budak kuat amat sih sujud nya nama teu ngarasa kumaha lantaran boga perasaan keur jeung Allah. Jadi moal pati-pati kebal lamun teu aya kasenangan jeung kanikmatan. Urang mah dipaksakeun urang mah sujud kebal teh lantaran aya babacaan melet. Dikira sujud teh Allahumma layyan qota sarwiti kama layyan tal habibi dariban. Gusti Allah dipaksakeun. Jadi isuk-isuk lagi aduh udah leuleus aing kunaon urut tahajud. Leuleus. Teu wali mah tol solih biasa bae. Lantaran diukur lah, diukur. Bukan nikmatan dari tak gitulah. Cara beribadah teh setik. Dah kabelah ditu nama deuk naon atuh hees. Lantaran jelema loba dahar, loba nginum. Lamun jelema loba nginum, loba hees. Mun jelema loba hees bodoh. Boro-boro keur teu ngaji ge emol. Kumaha keur teu ngaji meureun teh teh karek wae atuh. Ya akibat loba nginum, akibat loba dahar. Tah wayana sakitu. Rugi amat nalika urang sare teh teu maca Quran, teu baca ilmu atawa teu zikir, rugi amat. Atuh hirup teh pan dibatas ku Allah sedengkeun salilana hirup teh kudu ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah, dipotong hees rugi amat. Moal hees aing mah kecuali sabeunang-beunangna bari dieu. Bari mah keur dieu we hees kudang deui ibadah deui. Zikir kudang ibadah deui. Satu kali maren bebari hees ge pakcang. Ya Allah ya Rabbi. Sabeunang-beunangna bari diuk. Diukna kudu diatur teh asupkeun sukuna ka jero tindihan ku urang kuping-ping. Terus dadepkeun eta teh kangjengna urang rek zikir zakos kitu sok leungeun di luhur. Engko sarena ge saeutik rek. Kuat-kuat amat ngagoler saeutik ieu tindihan. Engke ge hudang moal kebel. Nu mentak hudang tebel.
Iya pegel nih, jadi kita kudang teh sisireum udah. Mau apa? Kajen buku mah moal bae. Moal pati-pati kangjeng gitu. Urang mah eta sih barang pegel teh dikitu ke Nangkara. Enggak udang sebenarnya banget. Nek modal lah sia geus kosok karar udang. Kosok teh pegel amat teh Nangkara. Eta nu pegel banget. Udah karang. Halo, dah karang bala mah kaduhung, aduh pegel aing kaduhung tadi sarek kitu. Tolol kudu si udang dan ku pegel. Eta teh lamun haji udang mah kieu ngeunah seger. Atuh eta jadi lempeng-lempeng. Aduh bala manehangan andol mah andol dikade. Atuh teh lain dek awak teh kok gitu mah. Kalimatan dunia teh manehanganana teh kok gitu mah. Tuh, kos gitulah ieu waro. Lalaunan heula teh tina pakaian, tina kendaraan, tina imah, tina dahar jeung minum kos kitu kaayaanana. Kuari prakamana kitu kene lamun urang jadi pejabat kos Sayyidina Ali karamallahu wajhah tahnyana boga lampu paranti dinas. Begitu lampu itu dipasang ayat tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana di anu sangaran anu aya keperluan naon? Keperluan pribadi kayak tungguan pareman heula damar. Karek ngobrol popoekan jeung Sayyidina Ali ngobrol. Cak urang harap kok dipoekan pan eta mah lampu negara. Yang kepentingan negara, anjir datang ke dia kepentingan pribadi. Mun eta lampu dipake nyaangan jang kepentingan pribadi lain negara, berarti kuring ieu korupsi. Masya Allah. Lamun eta pagawe di Indonesia kitu kabeh, terus jadi wali kabeh. Guru wali, Pemda wali, bupati wali, gubernur wali kabeh. Kesanggupan Sayyidina Ali mah. Make lampu cacahanna dipake lain kepentingan negara. Yang kepentingan pribadi. Oh iya jang negara bae. Pan kuari mah eta mobil plat beureum teh naon gara-garana? Pentaris. Eta pan dipapakeun lain kepentingan negara. Pake ngojek. Pake ngabesan, pake. Sana ziarah sana jangan ngaji. Khusus pentaris bae. Daulah surah Abah teh pantos gitu. Boga orang boga mobil pentaris, tapi yang dipakai mingguan acan di luar kepentingan negara haram dipakai. Ini sudah gitu. Ada ulah dipakai di luar kepentingan negara. Supaya itu mah lamun kaji make nu saja deh ngojek atau mobil nu saja deh motor eta mah khusus yang kepentingan negara. Gua di plat baru pakai bobogohan. Iya plat baru sing hade. Jang naon gunana jang kepentingan negara. Sayyidina Ali mah lampu embung. Di zaman Abu Yazid Bistami tukang ngante nyeunan jilbab nyeunan mukena nyeunan baju dikante disulam ke dijual waliyatullah itu awewe. Waliyatullah dijual ke lamun nyanak kepentingan anak gitu leuwih dibikeun duit ka fakir miskin kayaknya nanti digawe istiqomah seperti itu. Masya Allah luar biasa. Hiji mangsa keur ngeujeunangan teh lampuna kurang minyak. Aduh kagok amat cek manehanna ieu lampu pareum keur tengah-tengah deuk nanggeuskeun turunlah nyana. Di tingkat kedua kahandap terus diteruskan di lampu handap pan handap mah di Arab pan tingkatan handap nu batur tingkatan kedua nu urang gitu kos apartemen lah gitu jadi jana nganggeusna make lampu nu di handap beres lah teu kebel paling meureun 5 menit kagok nganggeuskeun tidinya nyana mikir ieu nganggeusna make lampu ti batur. Si cekena uga halangan tamu wali karena ibadah. Akhirnya nyana sholat khusyuk leungit. Allah. Terus-terusan sapoting dua peting khusyuk bae. Ieu kudu bebeja cekena ka Kiai Abu Yazid Al-Bistami bebeja lah ka Kiai. Waalaikumsalam. Caritakeun modal tadi. Kiai Abu Yazid Al-Bistami
maneh sujud datang ke getihan tarang maneh moal aya eta mun can menta ridho na cacaan kana bogan. Sebab teu waro berarti eta waro datang ke kitu menta cacaan bae tah. Teu bebeja deui ngahalangan husu atuh pegat urang mah. Geus teu bisa nyaritakeun husu atuh cak Allah Akbar mimiti Allah Akbar geus otak mau pikiran. Ka Bandung datang. Surabaya datang. Mekah, Irak, ke Amerika. Dunia keur salat teh ka jelajah urang ka. Tasik mah pendek. Ka Perancis datang pikiran urang mah. Jadi urang teh keur salat tambah poho ka Gusti Allah. Ilah wala tadrib biha wujuhana ya ilahal alam. Salat membodel kieu nu bakal jadi pamonggol jang dirina. Nah sebab eta teh keur edan urang. Salat urang teh edan sekali tasawuf pakeur salat teh inget keur salat. Urang teh teu inget ka diri urang bahwa diri urang teh keur salat. Panglamun urang inget ka diri urang keur salat, urang teh komunikasi jeung Gusti Allah. Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung cak Allah sodak. Urang disodaktaan ku Allah beuki meureun kedeu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abdi ngalindung ka Gusti unggul teu kasaha-saha tina setan. Sedekah. Begitu bismillahirrahmanirrahim mulai ta urang teh ka warung pikiran teh kadzabta. Ar-Rahman. Ar-Rahman datang ka Tasik. Kadzabta. Maliki yaumiddin datang ka Banjar. Ka ditu ka pantai teh nang iya kan aku dia sampai ke Pangandaran. Wailil maghdubi jebrang ka Singapura. Kadzabta. Bebeja. Malaikat laknat eta salat si eta. Jadikan pamonggol, jangan ngomonggolan si eta edan. Itu orang lamun kos kitu ban salat urang mah kitu kabeh. Jadi urang itu berarti urang mah salat eta memproduksi pamonggol. Oh, pamonggol urang geus loba jasa meureun pinuh jasa. Eta kos kitu kadzabta. Waladhdallin kadzabta. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sarana bagus aja kori. Aja dibayar. Imaman Jumat ge dibayar. Lain ikhlas. Dibayar bayaran letik marah. Khotibna dibayar, dibagus-bagus. Kadzabta Allah. Kadzabta. Teu waro. Cacakan ieu cacaan doang. Nya halangan ka eta awewe. Beja ka Ki Abu Yazid segera ayeuna keleh mah hampura. Lamun anjeun geus nyanta hampura tarohanana celik ura cek Ki Abu Yazid bisa. Geura salat anjeun husubar datang deui. Harita keleh nya menta hampura. Cek nu boga imah teh teu naon sanajan deuk terus bae ge ribo. Cek nu boga eta teh cacaang teh henteu nanti kula mah harita doang menta hampura. Cek geus hampura jasa langsung salat husu datang deui. Nikmat deui ya Allah ya Rabbi atuh rawat suku mah sendal ge namali. Jumat itu teh urang leungit cokot bagus. Atuh da kusut di mana? Da kusut di mana? Meuli bensin geus eueuh duit, bensin cokotna duit di pamajikan urang. Pamajikan puyang leungit duit tadi geus salah. Kusut di mana? Kusut di mana? Lumantak ke komo eta pameret ti bupati ti pemerintah tetep ceuli parohana lain cakula cek ahli Allah kudu husu moal khusus etik acan. Sumpahnya na wallahi billahi tallahi datang ka kos itu tawali wali Allah teh nyaritakeun lamun aya kocoran ti pemerintah wallahi billahi tallahi datang ka husu pokona mah aing mah sumpah moal jasa. Eta datang ka kos kitu. Berbe kuari kalah sa kurohim paingan aing khusus. Padahal mah galetik ti bupati teh 300 yang ada sana. Este jasa ya itu waro. Ieu waro teh kakarak ge urang ngaji. Encan mulai tahapan ti mana heula ngamimitian waro teh. Supaya urang belajar waro teh api. Engke kadituna supaya bisa, kadituna supaya jadi ahli waro. Lamun ahli jadi makom, ieu maka carita hihijian. Maka Gusti Allah negor ka Kangjeng Nabi Musa.
Musa aing apal kana renungan anjeun sebagai hamba aing kakasih aing. Renungan anjeun teh ku aing diperhatikeun Musa, kuari mah ku maneh disurtil bae tina kaum ratusan ribu manusia anu nyembah Nabi Luka aing teu sakabehna Musa. Coba teangan saloba 70 nu teu nyembah. Coba teangan ku Kangjeng Nabi Musa teh dulur kamari keur waktu aya Musa Samiri mawa anak sapi anu meunang ngamodip tidak perhiasan kaum Kipti haju di sararembah. Coba cek Kangjeng Nabi Musa nu teu milu nyembah aya sabaraha coba. Kangjeng Nabi Musa ngasruk ternyata bener ayat 70 urang. Masya Allah. Tina 500.000 manusia 70 nu teu nyembah. 500.000 manusia 70. Sabaraha persen coba? Sabaraha persen? Ya Allah ya Rabbi. Kumpulkan coba nu 70 coba ka dieu kabeh kumpul kabeh nu 70. Kakarak aya 60. 10 deui cek Gusti Allah. Teangan. Begitu diteangan anak muda. 10 masih pemuda keneh, Masya Allah. Umuran bangsa 17-18 tahun anak muda anu teu milu nyembah ka anak sapi anu kepedek 10. Kade cek, kade anak muda Masya Allah ya 10. Sore ku Kangjeng Nabi Musa nu 70 dikumpulkeun pemuda. Kunaon tuh ketika ku Kangjeng Nabi Musa kaistimewaan ieu kaistimewaan ketika ku Kangjeng Nabi Musa dek di beat dek dibawa munajat aneh eta nu 70 isuk-isuk jadi kolot kabeh. Kolot nu tadina mah kakarake kumisna bulu jarum. Janggot bulu jarum. Budak kuari mah teh nyaho bulu jarum. Ya teh nyaho ka manukan. Baheula mah urang ngapan osok asal aya manuk mamawa bae tuh. Kut. Aju cek nu kadua pen. Anu udah kata aing dulu. Aing mantas, aing boncit kitu kan baheula. Budak kuari mah teh nyaho. Kuari mah meuli bae manuk. Boga duit, teu boga duit maling. Taron. Bola aja kajawan jasa jujurna. Aduh, kurang di deuleu manuk di mana coba nyayangna. Oh, di tangkal anu. Sana bisa naik. Coba naik. Engke 5 poe naik. Oh, geumari geus endogan. Sabaraha endogna? Kakarak aya 2. Kesam kuda. Oh, geus endogan. Sabaraha endogna? Aya 5. Oh, kuari keur dikereman. Tuh, baheula mah. Mun aya 5an sering hiji. Lamun aya 5 kebeneran dia teh ngan tiluan engke 2 nu hiji saurang babari baheula mah terus dikereman di daun tongan haju dicirian di tangkalna teh bae make asal aya nu kos kitu berarti geus aya nu boga batur ge datang ka dinya oh geus aya nu boga nyaun jujur jasa baheula mah geus aya tandaan tah tangkal aya manukan di bareng di dieu geus aya nu boga tah tandana geus didaekeun. Masya Allah, eta nikmat amat hirup di zaman eta tah. Zaman jujur, kuari. Ya Allah. Masya Allah, kari jujur jasa terus. Didale. Benar. Didale. Kakarak borosot. Didale kakarak megar. Didale deh. Geus aya bulu jaruman. Masya Allah. Kayak kadinya deh. Geus aya bulu centong. Budak kuari nanti nyabul centong pan. Nah, kuari di dalam deh, geus hari Swiss. Tinggal tere dihiberkeun. Alah, set dibagi tasya 2, tasya 1. Ya Allah ya Rabbi, eta ngeunaheun jasa sebelum. Aju urusan parab da geus ya nangan parab atuh heuh ge ieu aing nangan parab, keisukan aing, keisukan itu. Ngeunaheun jasa. Eta zaman jujur jasa.
Tidak ada korupsi saat itu. Iya, anak muda nu 10 ternyata kehebatan hatena cinta ka Gusti Allah, aya ma'rifatullah di jero hatena. Jadi kolot. Dirupakeun ku Gusti Allah jadi kolot. Sanajan kuari ge nu sabenerna mah anak muda di jerona aya ma'rifatan ngan teu dibuktikeun kolot bae ku Gusti Allah, kolot eta teh saudara. Mentak sewaktu-waktu kos aki-aki eta budak. Sewaktu-waktu mah ngora, sewaktu-waktu mah kos budak. Eta teh jelema lain sambarangan, lamun aya jelema kos kitu, ka eta lain jelema sambarangan. Dua barangan eta. Sebab naon eta kumaha keur mantengna hate. Lamun keur manteng ka Gusti Allah kolot kajen gua kumaha ge. Kajen teuing budak belasan tahun kolot. Lamun keur biasa-biasa kadeureuna ngora. Lamun kabeneran nyana neuleuh awewe anak muda deui. Biasa deui bae itu. No problem. Biasa hese. Aju nyana na bogo atuh urusan bogo mah bukan urusan asmara. Manca wali kos itu, utama urusan rahasia. Bogoh nage lain bogoh cara ente. Masya Allah dadamelan Allah gelis amat. Tuh muji syukur ke Allah. Nu jorejeng nu gelis ge sebenarnya mah sarua dadamelan Allah ngan eta mah budak dibere kaleuwihan we, mudah-mudahan we bogoheun ka aing tuh kan. Saya pajar bener bae tuh henteu. Saya pajar bener bae deui kos kitu. Tah ieu. Ieu guys kumpul 70. Nah. Saparantos saya 70 Gusti cek Kangjeng Nabi Musa bade kumaha ieu geus lengkap. Cek Gusti Allah nu 70 teh Musa ajak munajat ka Gunung Tursina bawa ku maneh lantaran eta lain jelema sambarangan. Sakitu poharana di saat Musa Samiri ngajakan ngaibadahan ka anak sapi tapi tetep nu 70 maka aing bae ibadahna pohara jasa. Haju sanggeusna diajak munajat maksudna deuk naon? Diwarah. Deuk diwarahna ku sebab naon cek Kangjeng Nabi Musa. Lantaran nyana cicing bae. Saat batur aribadah ka anak sapi. Lancek maneh Nabi Harun dakwah keras-kerasan. Nyana padahal mah aya kewenangan untuk sama-sama dakwah. Tapi nyana tetap baik, cicing baik, ngan nyelamatkan diri doang. Maka lu 70 ajak ke Gunung Tursina, kuai dek diwarah. Cicing baik teh bahaya. Masya Allah. Gusti, nu mantag 70 teh kumaon gitu. Pan ayat 12. 12 itu 12 golongan kan umat maneh. Ayo, sagolongan anak. Ieu adalah genep. Lamun sagolongan genep 12, 10 bae kali genep sabaraha? 10 kali genep berapa? Aing ge nyaho atuh. Anu babari teh mah kos kitu mah. Tinggal lu 2 kali genep. Tuh, bener pinter dah. Nah, jadi genep 10 jeung 12 sabaraha? 72 Gusti. Sedangkan Gusti nitah teh 70. Golongan abdi teh kapan aya 12. Sagolongan dicokot genep. Ieu kan leuwih 2. Ieu kumaha Gusti? Nu 2. Nu hiji ngaranna Kalib, nu hiji de ngaranna Yusa. Eta mah antep ulah diajak munajat. Kunaon Gusti? Aya rahasia ke di tukang. Masya Allah. Geus dibejakeun ka Gusti Allah. Nu mantap kami mah geus pernah zarah ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam di Yordan. Panjang kuburanna ge. Penerus Kangjeng Nabi Musa. Tah, ieu dongengna tah. 12 golongan, satu golongan cokot genep memang aya nagengan sakitu. Ternyata begitu genep lain 70. Sedangkan dititahna ku Gusti Allah kan 70. Barang dihitung mun sagolongan genep ayat 72. Usul Kangjeng Nabi Musa nu 2
kumahakeun sedangkan ieu kan 72 Gusti nitahna 70 antep nu 2 aike diantep kumaha eta mah engke aya rahasia nu maneh moal ka dibere beja waduh cek Kanjeng Nabi Musa pohara setelah kumpul tina genep-genep sagolongan Yusa jeung Ki Kalib mah dinasehatan ku Kanjeng Nabi Musa instruksi ti Gusti Allah Yusa jeung Kalib anjeun mah cicing bae di dieu teu meunang diajak munajat ka Gunung Tursina aduh cek Yusa jeung Kalib mah nya si Bakam itu bisa diajak munajat ieu instruksi ti Gusti Allah teu bisa tetep pangusulkeun ka Gusti Allah ieu mah geus ulah loba omong sia geus ti Gusti Allah na kitu usul masa sih pan anjeun mah kalimullah bisa langsung bicara jeung Allah pangusulkeun diusulkeun ku Kanjeng Nabi Musa Gusti nu dua ge hayang milu kudu kumaha menanganina Gusti cek Gusti Allah Musa bejakeun jai ujung-ujung nama kapan menang rahmat jeung ridho aing sanajan nyana teu milu munajat ka Gunung Tursina tetep nyana sarua menang karidoan jeung rahmatna sarua jeung nu munajat bejakeun ganjaranna malah leuwih gede tibatan nu milu ka ditu keuna cicing bae teh aya rahasia barang dibejakeun ku Kanjeng Nabi Musa seperti eta mangga atuh ai kos kitu mah ujung-ujungna mah hayang ge rahmat jeung ridho ku Gusti Allah diulahkeun mah jeung aya rahasia anu encan dibejakeun mangga kami mah geus diimah bae ridho geus nu 70 berangkat jeung Kanjeng Nabi Musa alaihissalam masyaallah diabadikeun di Al-Qur'an ieu ayat waqtara Musa qaumahu 70 rajula wallahu a'lamu bimaradi mili Kanjeng Nabi Musa ka kaumna saloba 70 rajulan 70 lalaki eta teh mimmalam yabudul ijla bi amrihi ta'ala ti golongan jelema anu henteu nyembah ka anak sapi dengan perintah Allah geus ditantukeun ku Gusti Allah waktu-waktuna supaya tepat ketika ku Gusti Allah geus ditantukeun waktuna awas Musa waktu eta kudu berangkat maneh limikotina karena waktu nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah begitu datang kana waktu nunggu Kanjeng Nabi Musa selama nunggu teh lain satunggu-tungguna instruksi ti Gusti Allah Musa bejakeun kana 70 puasa sanggeus puasa ulah batal wudu sanggeus ulah batal wudu make pakaian kudu nu bersih ulah make pakaian nu kotor bejakeun nu 70 puasa terus-terusan salila 40 poe sarua bae nu 70 teh puasa bukanangan korma hiji doang sahur korma hiji percis kos urang bulan Ramadan bae kitu tuh siapa seri henteu berarti kan atuh mal kapangijin Allah aya puasa kos urang mah kos kieu hayang menang Lailatul Qadar di mana horeng jabukana ge boho kopi aya teh manis aya rujak aya karujak-rujak asem aya naonan atuh masyaallah ngebreng-breng di dinya deuk biar kapangijing Allah na teh mah kapangiji jeung rujak tah 40 poe Musa puasa nurut nu 7 poe aja memang geus boga keyakinan ka Gusti Allah batur nyembah ka pedetnya nama henteu kita puasa mantep jasa bukana cukup korma hiji sahur korma hiji siap wudu ulah batal ketika batal cepat wudu ketika batal cepat wudu selama 40 poin siap ulah make pakaian anu mewah-mewah tur make pakaian anak kudu nu bersih bae ulah kacampuran ku noda najis dan sejamana siap
nu 40 puasa kabeh wudu teu batal wudu Kanjeng Nabi Musa saat eta kemudian make pakaian sangat sederhana di samping eta bersih pakaianna ulah kapagih jeung sasaha heula nu 70 tadru ka aing kabeh cara ricing bae tuh nu mantap urang ge deuk kapanggih jeung Allah teh kos kitu ulah kapanggih jeung pamarentah ulah kapanggih jeung jelema ulah kapanggih ulah daharna ulah seubeuh teuing cukup korma lamun urang mah lah ai hiji memeureunan potongan urang mah moal kuat nya 3 lah langsung masalah 3 kan sok gede kieu korma kuari aya korma Amerika teh tuh pada teh sok pada kieu tah ngadahar 3 ge teh mah buar senep basana teh mah malah mah ai dihareupeun urang nama 3 di tukangan di jero kamar ngadahar deui 3 deui waduh teman deuk ka Allah tah ngaranna ka korma tuh ketika urang dahar hate kumaha nginum hate kumaha masalah dahar jeung nginum masalah tapi hate ya emang wali emang teu dahar emang wali kumaha teu nginum cuman nya nama dahar jeung nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika nginum oh ieu mah bagian awak hate aing mah tetep ka Allah ketika sare oh ieu mah bagian awak hate aing mah ka Allah kitu bae terus bagian awak bagian roh atuh lain deui tuh urang mah kan ai bagian dahar roh milu mau menikmati wow ecrak balecrakan wow harajas oh ka Allah keur dahar teh begitu keur salat keluar roh deui tedekeun ka Allah endang nginget-inget dahar ngeunah amat tadinya beuh masyaallah sambalna buatan mana eta asana Cibiuk moal salah eta kajeung tuh urang mah teu daekeun tah roh teh di ka Allah kan teu daekeun endahan ka dieu deui berarti lain wali ari wali mah ketika dahar hate ka Allah bae saha sapira teh yang awak doang nu awak mah kege pae nginum lah sapira jeung awak segala rupa jadi teu anti teu malah dibandingkeun jeung nu puasa anu puasana aju ujub jeung anu dahar nginum ka Allah bae atuh bandingan dahar nginum ka Allah daripada puasa ujub aju ngomong kieu ih budak teu puasa nanaonan cara aing rupa puasa bae bah geus moal beres mah kan tah mah puasa kos kitu mah tah mah beuleumeun tah mah ya tuh siap puasa mantak naon ieu aing mah geus ngalaksanakeun puasa Senin Kemis asana geus aya 5 tahun ye tuh lawang sorga geus maruka jang aing mah boh eta kos kitu awal ka sorga geus malah mah urang ge lamun kajeleuna puasa emang mamang keur puasa teu lah ya bakeur ieu bae puasanya ai puasa mah tuh ai bersih teu bersih ngabohong puasa kan lah terus tegur tah dia teu ganyawan kan teu ganyawan ke batur rudahan nyana nyokot maksudnya henteu nyokot doang abeh teu kadele puasa tapi teu didahar henteu dicekel we kitu tah set mun kue teh mun roti teh roti nyekel nyana ge nyekel tapi teu didahar abeh kadeuna ulah kos tu puasa ke pribumi ka jero diwapeu tolol teh jelema eta ria teh gitu hayang kanyawan oh berarti keur puasa ngorengan henteu udah beres geus puasa 40 poe wudu teu batal-batal make pakaian sederhana nu bersih cunuk kana waktu ninggang kana mangsa limiqatina kana waktu anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah atuh faqaraja bihim kaluar Kangjeng Nabi Musa bareng jeung nu 70 menuju Gunung Tursina masyaallah karim ieulah jelema-jelema pilihan anu ketika batur nyembah ke pedet cenah mah teu cuman sayang manehanana teh ieu henteu ilu dakwah batur-batur nyana-nyana jadi aya usim dakwah usim henteu kuduna kan kitu hirupna usim dakwah usim henteu masalah ieu mah cicing bae usim dakwah jana cicing bae
berangkat jeung Kangjeng Nabi Musa naik ke Gunung Tursina. Ngan cek Kangjeng Nabi Musa di pertengahan cicing heula manehnya kula heula deka luhur sorangan. Instruksi ti Gusti Allah. Mangga naik Kangjeng Nabi Musa ka luhur, begitu naik Masya Allah turun cahaya seperti mega di luhur langit. Hese dicaritakeunana anu lir teu beda jeung mega turun ka handap, tetapi dicaritakeunana hese nu mantak hese warnana disebut berem lain, disebut koneng lain, disebut biru lain, disebut hejo lain, disebut herang lain, disebut hese warna eta teh hese dicarita tercengang kabeh keindahan warna nu turun ti langit. Kakara Kangjeng Nabi Musa ngawean nyauran, yap kadia ayo geura kadeh naraek kabeh naraek asup ka jero mega eta mun cara mega cahaya nu luar biasa. Masya Allah karim. Pohara di jero eta teh keindahan anu luar biasa. Kabeh sararujud ku nikmat-nikmatna 70-an brek dikersakeun ku Gusti Allah teh bisa ngadenge nyana teh mukalamahna Kangjeng Nabi Musa jeung Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa teh mukalamah jeung Gusti Allah aya instruksi kadenge teh kudu 70-an if'al la taf'al kerjakan anu jangan dikerjakan anu pagawe anu pigawean anu ulah dipigawean eta nu 70 ngadengekeun nikmatna luar biasa hanya ngadengekeun ge lain ngadengekeun lain ngadengekeun sunan kitu ngaranna bahasa Allah ngadengekeun ge suara Kangjeng Nabi Musa anu kadengekeun mukalamah jeung Gusti Allah sakitu nikmat. Pohara jas ngeunah lain lalagaan nikmat pohara jas geus lila langsung naik deui ka luhur eta si cahaya mega kabeh bersyukur kuminah-ngeunah teh ngadenge munajat Kangjeng Nabi Musa. Urang mun ngadenge doa para wali bae kan ngeunah. Urang ngadenge babacaan wali Allah emang teu ngeunah babacaan mah eta kena tapi penyentuh umat hate. Doana para wali padahal mah doana eta kena kok tersentuh hate urang kunaon? Sebab nyanana langsung jeung Gusti Allah. Urang doa nama eta kene babacaan eta kene tapi kok indah amat. Quran mun dibaca ku wali Allah urang ngadengekeun ngeunaheun amat. Ko lain deui sih. Lain tina suara, lain tina makhraj, lain tina gaya, tetapi aya keindahan tersendiri ngadengekeun wali Allah maca Quran teh lain deui kunaon eta? Hatena langsung jeung Gusti Allah. Urang ngadengekeun qori ngeunaheun tetapi datang ka ceuli doa. Saindah-indahna jeung sageunah-geunahna, sabagus-bagusna makharijul hurufna datang ka ceuli doang. Carita nang ke di luar ngeunaheun nya ngaji, bagusnya makhraj ngan seukur sakitu. Tapi ketika wali Allah maca Al-Qur'anul Karim, rada lain deui saya nyebutkeunana kok tiis amat hate. Ketika ngadenge wali ngadoa kok ngeunaheun amat padahal mah eta kene ieu cacak-cacak wali Allah atuh komo Kangjeng Nabi Musa. Geus teu bisa dibayangkeun. Nu mantang sahabat babarengan jeung Kangjeng Nabi kabeh jadi wali Allah. Ashabi kan nujub bi ayyim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat kaula lir teu beda jeung bintang di langit anu gemerlapan. Kabeh bercahaya atuh panu dituturkeun ka Kangjeng Nabi anu dikupingkeunana suara Kangjeng Nabi bi aihim iktadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun sahabat ihtadaitum bakal meunang pituduh jehe nu mantap urang teh lamun ngadengekeun kiai anu ko lain kok kana hate jadi lain deui sok dengekeun kiai partai baliklah haridang kunaon teh teu eureun-eureun ngajakan ka Golkar mah seneb aing mah. Eta sia datang, eta si sok dibere duit. Oh,
Itu siapa tolol? Sekalian tolol bae jalan. Sana beda. Atau kau mau ngupingkeun Kanjeng Nabi Musa? Ka kuping muka lamajeng Allah lain suara Allah na tapi suara Kanjeng Nabi Musa nu keur munajat ka Gusti Allah indah amat masya Allah. Kabeh cirambai cai mata lain sedih tapi nikmat. Bunga nu pohara luar biasa. Eueuh papadaan. Indah na pohara nu 70. Pohara. Tidinya barang geus eueuh eta cahaya teh tiba-tiba aya gempa anu pohara. Gempa. Gunung oyag-oyagan. Nyana raragagan. Padahal matas munajat. Ngadengi suara Kanjeng Nabi Musa nu indah. Tapi tiba-tiba ieu goncang gempa. Falamma akhadhathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufa'u minna. Barang kakenaan ku goncangan gempa bumi anu dahsyat luar biasa. Nah make jeung digempakeun padahal mah mantas milu munajat aya naon ieu wallahu a'lam bissawab.